Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ieu teh ayat-ayat kitab anu ngandung hikmah, Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. pituduh jeung rahmat pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Anu ngaradegkeun salat, anu nyerumponan zakat turta maranehna yakin kana ayana akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maranehna teh jalma-jalma anu merenah dina pituduh ti pangerana, jeung nya maranehna jalma-jalma anu baragja. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Jeung ti antara manusia aya anu meuli omong kosong pikeun nyasarkeun batur tina jalan Allah tanpa ilmu, jeung maranehna ngajadikeun ayat-ayat Allah jadi pangejekan, nya pikeun maranehna siksaan anu hina. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Jeung upama dibacakeun ayat-ayat kami ka maranehna, maranehna ngabalieur kalawan sombong, kawas maranehna hanteu kungsi ngadengekeunana, kawas anu dina ceulina aya cocokan. Ku kituna pek gerawawadian maranehna ku siksaan nu perih. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Saestuna jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh teh, nya pikeun maranehna sawarga kanikmatan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Kaayaan maranehna langgeng di dinyana minangka janji Allah anu hak, jeung nya anjeunna nu maha gagah, nu maha wijaksana. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Anjeunna geus ngayugakeun langit tanpa tihang anu katarenjo ku maraneh, jeung anjeunna geus nancebkeun gunung-gunung di bumi supaya eta bumi henteu ngagenjlongkeun maraneh, jeung anjeunna di dinya ngaliarkeun sasatohan anu rumingkang, jeung kami nurunkeun cihujan ti langit. Tuluy kami nuwuhkeun di dinya rupa-rupa tutuwuhan nu arendah. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Ieu teh dadamelan Allah, ku kituna cing geura tembongkeun ka kami naon anu geus dijieun
kuno salian ti anjeunna teh malah jalma-jalma anu darolim teh dina kasasaran anu tetela. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Jeung saestuna kami geus maparin kawijaksanaan ka Luqman yen geura muji syukur ka Allah. Karana sing saha anu muji syukur nya muji syukurna teh taya lian pikeun dirina jeung sing saha anu kupur nya saestuna Allah teh maha beunghar maha pinunjul. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Jeung sing inget nalika Luqman nyarita ka anakna bari nganasehatan manehna, yeuh anaking, poma maneh ulah nyarekatkeun naon-naon ka Allah, karana saestuna ari syirik teh estuning kadoliman anu kacida gedena. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jeung kami ngawajibkeun manusia taat ka indung bapana, indungna geus ngakandung manehna kalawan ripuh, jeung beuki lila beuki ripuh, jeung waktu nyapih anakna teh dina jero 2 tahun. Prak geura muji syukur ka kami jeung ka indung bapa maneh nya ka kami gesan mulang. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Jeung upama maranehna duanana maksa mirusa maneh supaya nyarekatkeun ka kami naon-naon anu manehan teu boga pangaweruh perkara eta, nya maneh ulah pisan taat ka maranehna tapi geura campur gawe jeung maranehna dina urusan dunya kalawan cara anu hade jeung geura turut jalmana jalma anu mulang ka kami, duluy nya ka kami gesan mulang maraneh. Duluy kami bakal ngawawarkeun ka maraneh wawales dina saniskara anu kumaraneh geus dilampahkeun. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Ceuk Luqman, yeuh anaking, saestuna eta kalakuan teh upama aya sok sanajan ngan sagede siki sasawi, najan ayana dina jero batu gede atawa di langit boh dina jero bumi oge, tan wande Allah bakal nembongkeunana, karana Allah teh maha latif durta maha uninga. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Yeuh anaking, prak adegeun salat jeung geura nitah ngalampahkeun anaking, prak adegeun من عزم الأمور. Yeuh anaking,
prak adegeun salat jeung geranitah ngalampahkeun nu ma'ruf sarta nyegah ngalampahkeun kamungkaran. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Jeung poma maneh ulah ngabalieurkeun beungeut di manusa, jeung poma maneh ulah rumingkang di bumi kalawan sombong. Karana Allah henteu cinta sakur jalma anu gumagah tur adigung. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Jeung masing sinagar tengah wae dina lumampah teh sarta launkeun sora maneh karana sora nu panggorengna mah nya sora kalde himar. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Naha maranehan teu nitenan yen Allah geus nuduhkeun saniskara anu aya di langit katut di bumi pikeun maraneh jeung anjeunna namplokeun nikmatna anu lahir katut anu batin ka maraneh. Tapi di antara manusia teh aya nu parasea perkara Allah kalawan henteu make ilmu jeung kalawan henteu make ilmu pituduh jeung kalawan henteu make kitab anu nyaangan. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Jeung upama dicaritakeun ka maranehna geurana rurut kana saniskara anu diturunkeun ku Allah, jawabna teh malah kaula sararea mah nurut ka agama anu kasampak geus diagem ku karuhun-karuhun kaula sararea. Naha maranehna narurut wae sanajan setan ngajak maranehna ka neraka sair. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Jeung sing saha anu sumerah diri ka Allah turta maraneh ngalampahkeun kahadean nya sabenerna manehna geus ngeumbing kana tali anu pageuh jeung kagungan Allah akibatna sagala perkara teh. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Jeung sing saha anu kupur nya kakupuranana teh ulah nepikeun kanyusahkeun maneh nya ka kami gesan mulang na maranehna duluy kami bakal nembongkeun ka maranehna wawales dina saniskara anu kumaranehna geus dilampah. Saestuna Allah Maha Uninga kana saeusining dada. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kami nyenangkeun maranehna saeutik duluy kami bakal maksa maranehna kana siksaan anu berat di akhirat. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Jeung upama maneh Muhammad nanya ka maranehna saha anu ngayugakeun langit katut bumi
Tan wande maranehna ngajawab, Allah pok ucapkeun alhamdulillah jeung kalolobaanana maranehna teh hante nyarahoeun. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kagungan Allah saniskara anu aya di langit katut di bumi, saestuna anjeunna nu maha beunghar nu maha pinunjul. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Jeung saestuna upama sakumna tatangkalan nu aya di bumi dijieun kalam sarta laut dilegaan ku 7 laut deui jadi mangsina tan wande moal beak kalimah-kalimah ilmu Allah teh saestuna Allah maha gagah maha wijaksana. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Hante ngayugakeun maraneh jeung hante ngahudangkeun maraneh kajaba saperti ngayugakeun jeung ngahudangkeun hiji jiwa. Saestuna Allah maha ngadangu maha ningali. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Naha manehan teu nitenan yen saestuna Allah ngasupkeun peuting kana beurang jeung ngasupkeun beurang kana peuting sarta anjeunna nundukkeun sarangenge katut bulan masing-masing maluter nepi ka waktu anu pinasti jeung saestuna Allah maha uninga kana saniskara anu kumaranehna dilampahkeun. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Eta teh lantaran saestuna Allah anjeunna anu hak jeung saestuna saniskara anu ku maraneh disambat salian ti anjeunna teh batil jeung saestuna Allah nya anjeunna nu maha luhung nu maha agung. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Naha manehan teu nitenan yen saestuna kapal balayar di laut ku nikmat Allah pikeun anjeunna nembongkeun ka maraneh sabagian dina ayat-ayatna saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat-ayat pikeun sakur nu sabar tur muji syukur. Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Jeung upama maranehna ditarajang ombak nu sagede-gede gunung maranehna sasambat ka Allah kalawan ngaikhlaskeun agama ka anjeunna
Tapi nalika anjeunna geus nyalametkeun maranehna hanjat ka darat, ngan sabagian ti antara maranehna anu lumampah iatna jeung henteu aya anu ngingkaran ayat-ayat kami, kajaba sakumna jalma-jalma tukang cidra tur nu kacida kupurna. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ieu manusia masing takwa ka pangeran maraneh sarta masing sieun kana hiji poe anu dina eta poe teh anu jadi bapa henteu bisa ngabebaskeun anakna tina bahaya. Pon kitu deui henteu aya saurang oge anak nu bisa ngabebaskeun bapana tina bahaya saeutik oge. Saestuna janji Allah teh hak, nya poma maraneh ulah katipu ku kahirupan dunya jeung poma maraneh ulah katipu ku setan perkara Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Saestuna Allah nya di anjeunna ayana pangaweruh perkara kiamat jeung anjeunna nu nurunkeun hujan. Saestuna anjeunna nu uninga kana eusi kandungan jeung henteu aya saurang oge anu nyaho naon anu bakal diusahakeun ku manehna isukan jeung henteu aya saurang oge anu nyaho bakal di tanah mana manehna paeh. Saestuna Allah teh maha uninga maha tingali.